Di bang teh laparnya. Ya iya bang. Ayo nama udah tebih ka saung urangnya bang mama iya daun gedangnya. Reungit tuh. Pas bapak we kayak daun gedang di mam tuh bapak gitu. Wayahna we nya. Da teu aya sampai nama sama beak lang mama iya. Mang, kenaon? Bang Cecep. Jika keur ngadaharan daun gedang atah geuningan. Lapar mengejep yang budak aja. Astagfirullahaladzim ngadaharan gedang atah. Acuh. Kan teu pahitan ya budak. Nah, aku mah deui bertang lapar mah mengejep teu pahit aing oge nenda. Oh, kok digodog ogenan manikat pahit komo ayeuna ngadahar atah. Kunaon make teh digodog atuh? Ai mengejep dah. Oh, tempat tengah godok nang. Oh, tempat meredo korek meureun nyajang ayeuna ngadurukna. Heeh. Satu tong kitu atuh meureun ke ku abilah dianteran jeung dahar mah. Ulang ngadaharan wae Oh, cukup. hatur nuhun mengejep ieu lah ngarepotkeun. Aing. Pahit kon kitu teh. Iya. Geus atuh abi nyaek nyokot heula sangu tuh ka imah nya. Heuh. Hatur nuhun mengecepnya teh acana. Heuh sok. Geus eta mulai dah deui. Anjing pahit.